Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing mitra sadayana tepang deui sareng simkuring Nisa Nur Fauzia dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV bade didogikeun 5 menit kapayun. Pamiarsa nyanggakeun iber salengkapna. Polres Lampung Tengah ngagagalkeun pangiriman leuwih ti 1 kilogram sabu asal Medan, Sumatera Utara. Penangkapan 4 palaku lumangsung dramatis kusabab dilakukan di kawasan Jalan Lintas Lampung nu disaksikeun ku balarea. Gede. Periksa yang sana. Opat palaku ditangkap digerebeg numutkeun keterangan palaku nu ditangkap saacana. Sabu nu dimenangkeun ti palaku teh disumputkeun ngalewatan palabuhan tikus ka kota Medan, Sumatera Utara jeung diedarkeun di Pulau Sumatera jeung Jawa. Para palaku dijerat pasal nganyalahgunakeun narkotika ku ancaman maksimal hukuman maut. Salajengna aya ibu-ibu mendakan mayit di tong sampah saatos iklan-iklan nu baris ditayangkeun. Ku berlari terbang tinggi. Semangatkan pagi dengan sari murni. Wow, sari murni. Bentuknya bundar. Iya, ada osmofilternya untuk sari teh pilihan. Rasa dan aromanya lebih. Ini teh kantong bundar sari murni Yang rasanya enak sekali. Semua suka aromanya nikmat, bikin kita jadi semangat. Saacana sosok mayit kapanggih dina jero gentong di deket Polsek Tunggal Bogor, Jawa Barat. Kapolisian ngaduga mayit eta teh korban pembunuhan. Mayit mimitina dipanggihan ku balarea di sakitaran jeung langsung ngalaporkeun ka kapolisian. Tim Forensik Polres Bogor mawa mayit eta ka rumah sakit. Salajengna laporan langsung ti Bogor sareng rekan abdi Firhani Azahra. Hatur nuhun Nisa Nur Fauzia, ieu abi tos aya di lokasi kejadian. Ieu abi nuju sareng Ibu Salma. Ibu, tiasa dicaritakeun teh kumaha kejadian mimitina ibu tiasa mendakan mayit di gentong. Jam genap isuk-isuknya, Bu? Ya, jam 6. Nah, saya teh lihat ke belah sini teh ada gentong. Saya teh mau diambil. Tuh ada gentong bagus. Ambil saya cabak teh kok diraba begini teh kok berat gitu. Terus teh penasaran dibuka aja lakbannya bret. Wah, ngolosor gitu tutupnya. Geus ngolosor teh, kakinya ngarumpai tah kana saya. Oh, ini orang kata gua teh masih hidup loh. Siapa yang masukin ke gentong kata gua? Gitu. Mohon Ibu. Ibu mendakan mayit eta teh dalam keadaan dihirup keneh. Belum dikirain saya, Mam. Masih hidup, dalam lemes badan itunya kakinya. Kan biasanya suka kaku dulu kalau meninggal mah. Tapi itu mah lemes, kata gua tuh masih hidup kali gitu. Entah teh gak dinyuara. Wah, lu mah udah mati kali gitu, kata gua teh gitu. Udah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, cek kurang teh ya Allah. Ini mah udah meninggal kali, udah matoy, Ibu, kata gue teh. Ibu bisa tunjukin di mana lokasi tempat penemuan mayat? Di sebelah dia. Di sebelah dia. Oh, mohon dipalih ditunya, Bu. Mohon. Pamirsa, tiasa ditingali ieu jalan nu mimiti Ibu Salma mendakan mayit. Nah, mohon itu lokasi Bu Salma mendakan mayit di Palih Dingi.
Iya informasi anu tiasa didugikeun. Hatur nuhun, Abi Pirhani Ajahra kembali ke studio. Informasi tadi nutup warta dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.